anggota gempar karoban patinggalaur ceurik nu teu beda ti budak leutik. Rupa-rupa carita anangan anu jelas ngagambarkeun rasa kasedih hatena. Ngan Ki Jaro nu katingali masih kene bisa tahan teh, awakna ngageter beungeut na kesangan, nahan geter kakuatan anu teu katingali, nu puguh sareatna mah ngan ukur sora gelikna suling dina wirah maka sedih. Tapi tetela lir upama ngandung kakuatan pangbetot sukma nu daek teu daek, satiap anu ngadengikeun sora gelikna eta suling bakal ngarasa sedih jeung nalangsa nu lain di kieuna. Gelikna sora suling jadi robah sanajan tetep dina wirah maka sedih. Nganu matak aneh teh Marlan jeung tilu baturna mah jadi teu kapangaruhan ku eta sora suling. Ki Jaro aya manusia sambat bari geus teu era deui ceurik dibarengan ku nyarita. Sedengkeun opat anggota karaman gempar karoban anu sejena geus careurik bari nyagruk nyuuh dina luhur taneuh beuki kuat sora gelikna suling mangaruhan jiwana. Marlan neuteup kalabah jirim anu keur niup suling anu memang tayalian ti Nini Pertiwi sabab alam harita iwal ti Nini Pertiwi nu nyangking elmu suling sakti panumpi. Tangtu beda jang Marlan. Eta 5 jalma nu datang ti pihak karaman gempar karoban boga maksud pikeun yang sarah hirupna Nyi Rasanti. Sedengkeun diri kula baris ngawariskeun pangarti. Si Rawing pawaris tunggal Kakang Nur Alam, sedengkeun Nyi Rasanti anakna kudu jadi pawaris tunggal diri kula. Cukup jelas jang Marlan. Ai Marlan harita sadar kana kayaan. Sanajan dirina lain pitandingeun Nini Pertiwi, tapi demi kasalametan kulawargana si Rawing, dirina janji pikeun bela pati sanajan jiwa tarohanana. Ai Marlan jadi kahudang kawanina. Netep seukeut pinuh kawaspadaan bari terus nyarita deui. Nini Pertiwi, pikeun kasalametan kulawarga Jang Rawing sarta rasa tanggung jawab kuring ka Jang Rawing. Sanajan diri rumah samoal mampuh nandingan Nini Pertiwi, tapi pikeun kuring leuwih hade ngalayang jiwa batan kudu mikeun Nyai Rasanti anak Jang Rawing nu sarua dipikanya aku diri kuring. Nini Pertiwi ungut-ungutan bari terus kedal didisan. Hebat, alus jeung memang sakuduna kitu sikep Andika jang Marlan. Tapi lamun ditujukeun ka diri kula tangtu bae eta sikep teh jadi salah surupan. Lamun kitu mah tetep teu percaya kana maksud hade kula. Kuring nandeskeun sakali deui Nini Pertiwi. Lain kuring cangcaya atawa teu percaya ka salira. Ngan ieu geus jadi tanggung jawab kuring dina ngajaga ngariksa kulawargana Jang Rawing. Jadi tetep kuring teu bisa nedunan kana kahayang Nini dina waktu ayeuna. Marlan tetep dina sikep jeung pamadeganana. Tilu batur Marlan oge jadi sayaga diri tiluanana pada sadar sanajan nilik dina sareat Nini Pertiwi teh pangawak awewe nu geus cetuk kuis, tapi tadi geus ka Bandungan kapan kumaha ajen wawasena mangsa ngalumpuhkeun 5 anggota karaman gempar karoban tetela ngan ukur ku sora gelikna suling bungkul pada rubuh dina kayaan pada ngalumar kasedih kawilang ilmu aheng anu teu sagawayah jago bisa mibanda ilmu saperti kitu. Nini Pertiwi ngabagi paneteupna ka Marlan jeung tilu baturna. Dina kaayaan tetep seuri harita katingali Nini Pertiwi ngalengkah kagigir saeutik bari terus nyarita deui. Nyata upama kitu mah anjeun teu beunang dijelemakeun jang Marlan. Anak kitu mah anu asli dipulang sengit nya dipulang moha nya kuring boga maksud anu hade tapi Andika kalah ka teu percaya. Awas ye. Nini Pertiwi ngalakukeun gerakan anu bener-bener di luar dugaan jeung kamampuhan Marlan. Katu tilu baturna. Sabab harita nyaho-nyaho ramo leungeunna Nini Pertiwi ngabagi tenggelan keuna pisan kana urat-urat penting dina beuheung jeung punukna Marlan katu tilu baturna.
Kacepetan gerak Nini Pertiwi bener-bener teu bisa dikaimbangan jeung katuturkeun ku Marlan katut tilu baturna. Balu karena opatana harita katingali ting jaranteng nangtung teu beda ti arca. Plak plak plak. Meh bareng opatana tinggal laro bari nahan kanyeri. Kituna teh bari ejeung teu bisa gerak jegreg we teu beda ti arca hirup. Nini Pertiwi seuri bari neuteub seukeut ka Marlan jeung tilu baturna terus nyarita deui. Hampura, lain diri kula delek kasasama jang Marlan. Man kula memang kapaksa ngalakukeun ieu tindakan sangkan bisa laksana naon rupa pamaksudan. Ke pamaparang aya jang rawing mulang bejakeun be nya. Anakna nu awewe dibawa ku diri kula ka alasramatan kitu. Sakitu we Marlan. Ke kula rek asup heula ka jero imah. Marlan teu bisa nembalan kitu di tilu baturna. Sabab sora bet teu bisa kaluar bibir oge teu bisa ngab. Marlan ngarahu jero hatena. Sabab teu sangka dina peuting eta bakal aya runtuyan kajadian sarupa kitu. Beuh nya ancilaka ieu mah ieu. Diri aing teu bisa walakaya bet teu beda ti arca. Teu bisa gerak naon-naon ieu mah ieu. Tada teuing be amekna jang rawing upama engke parang balik Nyai Rasanti nepikeun ka teu kasampak aya. Ambe kumaha bae petana atuh ari geus kieu yeuh. Memang bener Nini Pertiwi kawilang jalma nu dipinunjul elmuna ngan tetep diri aing salempang nah bener kitu rek ngangkat muridna teh. Atawa ngan sakadar dalih hungkul anu dina kanyataanna mah boga maksud-maksud nu sejena deui. Duh. Hampura emang jang rawing. Marlan ngan ukur bisa nyarita jero hatena, sedengkeun Nini Pertiwi katingali harita geus asup ka jero imah. Telila opatanana bisa ningali Nini Pertiwi mangku budak awewe nu taya lian Tirasanti adina si keling masih dina kayan sare ngagebrak dina pangkuan Nini Pertiwi. Nini Pertiwi ngalengkah di lempang nyamperkeun ka Marlan telila terus kedalisan. Yang Marlan. Geus kuduna memang kieu lalakon anakna jang rawing nu awewe. Jadi ku ayeuna kitu teu kudu ngarasa bingung jeung nguyung, teu kudu sieun ku jang rawing, bejakeun be. Naon kajadian nu lumangsung di dieu patempatannya, bejakeun. Nyi Rasanti anakna nu awewe dibawa ku diri kula kitu ka alasramatan pikeun jadi murid tunggal pabaris tunggal elmuna. Nini Pertiwi ngareret kaki jaro jeung opat baturna terus neuteub di Marlan jadi bari nyarita. Yang Marlan, mangpaatkeun eta 5 jalma ti pihak Karaman Gempar Karoban. Gancang borogol meme sadar kana kaya nu sabenerna, jadikeun tawanan sarta bere papata sangkan sadar tina jalan kahirupanana. Kula teu bisa lila aya di dieu eta 5 jalma kakarapuli di kakuatan jeung kasadaranana dina wanci isuk-isuk. Ayeuna kuring mulangnya. Surelat, cung, les. Jirim Nini Pertiwi harita ngiles diteureuy ku beleg-belegna peuting. Marlan tadi nama bingungnya kitu di tilu baturna sabab dina kayan saperti kitu sok sieun pihak anggota Karaman Gempar Karoban harita harudang deui. Tapi teu sabatara lila Marlan bisa ngarasakeun dirina bisa gerak deui nya kitu di tilu baturna. Marlan narik napas panjang hatena bener-bener hanjelu anu lain di kieuna. Sabab Nyi Rasanti budak awewe adina si keling tetela geus dibawa ku Nini Pertiwi. Aduh. Nyaan beting sangka si Acang bakal aya runtuyan kejadian serupa kieu ieu. Tada ting be amekna jang rawing jang Acang. Ningali kayan kieu meureunnan pugu Ari Rasanti teh dipiharepna. Kacening si jeung Akang kapan dipihapekeunana teh. Aduh, nyaan hebat elmuna eta mangaran Nini Pertiwi teh jelas lain bantrak-bantrakeun elmuna. Akang jadi teu bisa naon-naon ieu mah yeuh. Salah seorang baturna Marlan harita milu mairan caritaan. Namun ari sangem abdi mah Kang Rawing oge tangtos ngamaklum pangintenan Emang Marlan. Margi terus terang abdi oge jadi naon teh? Nya abdi oge jadi aya kajadian kieu teh kana hate teh kumaha nya? Nilik dina syariatna mah bet percaya abdi mah satiap caritaan Nini Pertiwi teh. Acang oge milu ngarojong caritaan babaturanana. Leres Kang Marlan. Margi aritos kieu kajantenanana mah bade kumaha deui atuh. Margi jelas apana Nini Pertiwi teh elmuna oge sakitu punjulna batan salira Kang Marlan. Malah nu kedah jadi bahan perhatian urang mah ieu 5 anggota Karaman nu ayeuna masih keneh pada kapaehan. Ieu rek dikumahakeun ku urang Kang Marlan. Sabab nurutkeun Nini Pertiwi mah enjing cenah isuk-isuk ieu 5 jalma teh bakal pulih di kakuatan sareng kasadaranana Kang.
Marlan narik napas panjang deui, tetep nu jadi bang baluh pikeun diri nama, kumaha tanggung jawabna ka si Rawing lantaran ayana kajadian dibawana Nyi Rasanti ku Nini Pertiwi ka alas rambatan. Tapi akhirna Marlan jadi sadar kana kenyataan. Sanajan nya dirina kaeunteupan kurasahan jelu anu lain di kieuna, tapi teu bisa majar kumaha da pugu memang kitu kajadianana atuh. Akhirna Marlan mere parentah ka tilu baturna, 5 anggota karaman gempar karoban kaasup Ki Jaro harita pada ngaborogod pikeun dijadikeun tawanan, mumpung masih dina kayaan teu balakaya. Dina poe isukna teu budu mangsa wanci subuh datang maningsih ka cida kagetna sabab incuna nu aweweh teu nyampak di gigireunana. Atuh Marlan terus ngabejakeun ngeunaan kajadian nu lumangsung tadi peuting, kabehanana ditetek taya nu kaliwat. Maningsi jadi ngalimba lantaran langsa hatena, bet kutu sangka nasibnu jadi incuna bet kudu papisah jeung dirina. Neuteub ka Marlan dina teutepan nu beueus baseuh ku Cipanon, Maningsi terus nyarita. Nah betul kutu sangka atunya ecetenya jadi asa tunggara pisan ayeuna mah Marlan. Geus puguh nu jadi anak minantu duka ting kumaha ayeuna nasibna katambah di ayeuna incu awewe anu salila ieu ngabaturan ece betetela dibawa deui. Ku jalma nu ngakukeun ngaran Nini Pertiwi, nah bisa dipercaya kitu caritaanna nu ngaran Nini Pertiwi teh Marlan. Nyi Asi nu harita milu ngariung di tengah imah bet jadi panasaran harita terus milu nyarita. Kumaha atuh aritos kieu ieu Kang Marlan? Nah atuh bet kieu teuningan nasib nu karanapan ku Nyai Rasanti teh nya. Tada teuing bae gerang ngambekna Jang Rawing meureunan upama datang ka dieu teh. Marlan narik napas panjang bangun hayang ngaleupaskeun Bang Balu anu ngaganjal dina hate jeung jeroeun dadana. Nya ayeuna mah teu aya deui cara kajabati urang kedah tumampi be kana kanyataan nu karanapan ku urang ceuk. Margi sok sanaos urang jejeritan atana pimilarian oge tetep moal kapendak ceuk. Namung abdi percaya ka Nini Pertiwi sabab kapikir ayeuna mah ku abdi upama memang boga maksud jahat keur naon nulungan abdi opatan dina tadi wengi. Atuh langkung nati eta Nini Pertiwi bet asa pamohalan upama ngareka caritaan nu penting pikeun ngayakinkeunna mah teu aya deui kajabi ngantos sumpingna Jang Rawing ka dieu we. Maningsi bungah aya sedih aya hatena waktu harita. Bungahna lantaran geus aya laratan ngeunaan nasib nu jadi anak jeung minantuna anu tetela masih keneh aya di kieuna. Sedihna puguh geus papisah jeung anu jadi incu anu dipikanyaah ku dirina anu salila ieu jadi batur keung dina ngeusian lambaran kahirupan ti poe ka poe. Akhirna tiluanana jadi guntreng ngobrolkeun ngeunaan si Rawing, sedangkan nu keur jadi bahan caritaanana si Rawing harita jeung si Banteng Bulung pamitan ka sakabeh pangeusi Karang Jago geus saneruskeun lampahna mangsa maluruh laku mapai laratan ngeunaan anu jadi pamajikan. Si Rawing jeung si Banteng Bulung dijajabkeun nepikeun kaburuan imah jalur Rampang meh ku sakabeh pangeusi daerah Karang Jago. Opat jago utama nu tadi nama aya di pihakna jalur Rampang katingali harita sarasalaman jeung si Rawing, kadenge harita Ijon nyarita. Kang Rawing kade ulah dugikeun ka hilap yo pami dina hiji waktos Kang Rawing sindang ka dieu mangka ulah dugikeun ka henteu ngawartosan heula Kang. Kalayan abdi ngiring ngadoakeun muga bae atuh pamaksadan Kang Rawing masing tina kanan Ce Saraswati nu nuju dipilarian sing kapenak deui Kang. Si Rawing nyerenge seuri nepakan kana tak-tak Jang Ijon bari terus nyarita. Beres Jang Ijon, nya muga-muga bae atuh doa Jang Ijon dikabul. Takeung ayeuna mi HP kade ulah sapedah ngaran Ijon hayo ke resep ngaijonkeun sawah. Kade ulah ye nya ulah yo. Wah moal atuh Kang Rawing pokona mah satiap nasehat sarta katerangan Kang Rawing tadi wengi bener-bener ngahudangkeun rasa kasadaran abdi opatan Kang. Kalayan abdi janji jeung para pangsi lembur pikeun babarengan ngawangun ieu pilemburan sangkan tumuwuh mekar luyu jeung pangharepan. Ya syukur ari geus kitu mah. Ieu mah ukem ku neon mah ningali bae ka kuring. Dianggerkeun ari geus mondohok melong teh si mama. Ma ukem seuri leutik bari terus ngawalon. Heueuh nya kumaha atuh nya mah teh bet ngarasani neung sanajan tacan aya 2 poena aya di dieu Jang Rawing jeung Jang Banteng. Sanajan tacan lila tepung tapi asana teh bet geus asa jeung baraya be ari keur emak mah. Bogo kuring ge sarua ari kitu na mama. Tapi telah dikumaha atuh. Kadulur-dulur kabeh ya kuring jeung ieu dulur kuring si Banteng Bulung pamitan. Muga-muga bae kahareup kuring bisa ka dieu deui bareng jeung kulawarga. Kunaon ningali bae ka belah kidul teh?
Si Ateng. Si Rawing ngareret ka si Banteng Bulung nu netep terus ke belah kidul. Alah, ngayangan nu nulis Kang, ngayangan nu ngerang-ngerang, ngamun kengingetkan na janggi mangwing bet jadi ngayang cicing di dia Kang ngawing-ngawing. Atuh dan nu makan nama, uing mah hayang menang nu nulis, nyugan be bisa di ngawin kuing Kang ngawing-ngawing. Jadi meureunan Anteng teh hayang papisah ngejeng komandon. Teu neon-neon ari akang mah, lamun nya Anteng hayang papisah mah. Oh, Kang ngawing-ngawing mah menyikitu lain gitu Kang ngawing-ngawing. Hayang di dieu mah tuh hatina pa jauh jeung komandon. Ludeng cicing di dieu, Si Rawing ngareret ka si Banteng Bulung. Wah, ngaring itu mengembung Kang ngawing, nyugan wing teh ngayangan nu ngasup kana ngate Kang ngawing-ngawing. Ngambewe di dieu ngengkeng urang ngawin bareng-barengan Kang ngawing. His, ari akang mah masih kene satia ka Saraswati, Teng. Nya teuing lamun Saraswati geus teu bogoheun jeung nyaheun ka akang mah. Kumarek jadi di dieu, Maukem ngareret ka si Banteng Bulung terus nyarita. Nya atuh sok disirek di dieu mah teu naon-naon jang Anteng, saha nu nyaho bakal menang jodoh di dieu di lembur Karang Jago. Ngan eta we meureunan kudu anu sarua badag kandel nanya jang Rawing. Nya tuh mah dari nu teu saimbang mah kuriak pejet meureunan. Aduh maukem. Sugan di daya ambewen anu jangkung gede siga si Anteng Ulung. Amun aya mah urang kawinkeun beh di dieu. Nya lain kitu Teng. Wah, Kang ngawing-ngawing mah mending itu euy. Ngentong itu ngatu Kang ngawing-ngawing. Di kieu-kieu ngogeng wing teh ngapana nyarua be jeung batur Kang ngawing-ngawing. Ngayang boga mamajikan. Ari nu mokona mah hayang buru-buru ngawin. Ngulang itu ngeuing atuh Kang ngawing-ngawing. Nya, ari akang menanyakeun ka ukem. Lamun bener aya ambewena anu jangkung gede, urang tanyaan sakalian. Da lamun anu henteu imbang mah moal aya nu daekeun atuh Teng. Nyari panasaran jeung betama tetep bae di dieu atuh. Akang ayeuna rek miang heula yeuh. Mula ninggalkeun uing Kang ngawing-ngawing. Miraku ngatung uing di dia nyorangan ke digecen jeung Kang ngawing-ngawing. Momokon nama uing mah milu be Kang kamana deui ayeuna urang teh. Itu kamana cenah? Nyanyian pamajikan akang atuh teh. Saraswati. Apaan anu ditangan ku akang teh? Jeung si Keling. Saraswati. Bet masih keneh nanyakeun ngarek ka mana segala rupa Teng mah. Menyang ayu atuh urang indit ngayeunna Kang. Dago-dago deui naon ngarek dang deui ngamin Kang. Hayo be haminnya. Rupa-rupa pisan si Anteng mah. Tah kajang ijon oge maukem katutulur anu sejenna kuring ayeuna pamitan yeuh. Moga-moga dina hiji waktu bisa tepung lawung deui sakumaha mistina kitu nya. Si Rawing muterkeun paneutupna ka sakur nu aya di dinya. Meh kabehanana ngajajabkeun si Rawing jeung si Banteng Bulung nepikeun ka leungit ti lebah pengkolan. Sanajan ngan ukur sapeuting aya di daerah Karang Jago, tapi pikeun pangisi lembur betjol dieunteupan ku rasa simpati ka pribadina si Rawing anu memang jauh upama dibandingkeun jeung pribadina Jalur Rampang. Si Rawing jeung si Banteng Bulung mimiti nikreuh di ngeureuyeuh lempang bari tacan tangtu ka mana anu dituju. Sajeroning lempang si Banteng Bulung ngobrol jeung si Rawing. Jadi ngayeuna ngamana anu dituju ku urang teh? Kira-kira yeuh. Oh, nya ka mana Kang ngawing-ngawing? Damun dumugu tujuanana ngatungang. Artinya saat ari geus nyaho ka mana inditna Saraswati mah. Pokona mah leumpang oge moal ka mana karep meureunan Teng. Jadi ngayeuna ngumaha ngatu Kang ngawing-ngawing?
ngurang ngarek nerus ngamana ya teh? Nya terus lempang be ayeuna mah. Akang boga keyakinan asal oge babarengan jeung Saraswati. Tangtu kudu tepung terus babarengan deui. Aral capek teng. Lain itu Kang ngawing-ngawing. Wing mana jan mudu lempang katungtung megang oge ngenten neon-neon wing mah. Ngayulah nepikeun ngamana oge moal nyape wing mah. Alus lamun kitu mah alus. Eta tandana ateng bener-bener satia ka akang. Hayah urang nyelang jalan basisir teng. Resep geura ningali omak laut. Duanana terus tinggal redik di lempang. Geus poho dikacape sigana teh. Nyelang ulin heula ka sisi basisir. Anu pikeun Sirawing mabet ngahudang ingetan jadi sumoreang kalampah ka tukang anu geus disorang. Waktuna dirina bebarengan jeung Ki Debleng mangsa narima ilmu silat ulin karuhunan. Ngajanteng sisi basisir Sirawing jeung si Banteng Wulung bari merhatikeun omak laut kidul anu teu oleh motah nembragan karang. Wah, ka sisi basisir mah aduh resep ningalina teh. Nya tapi na ngasih si basisir ngoboh lauknya Kang Awing. Ngamun ngaya lauk mah bisa dimelem Kang nikmat meureunnan. Eta masih anteng teu poho ari kana nikmat mah nya. Ari akang mah ngajak ka sisi basisir teh lain naon teng. Waas keur zaman budak babarengan jeung Ki Debleng guru akang teh mimidang nama di sisi basisir. Heula-heula mah sok rajeun bisa ngojay dina omak teh duka teh ayeuna mah yo. Kawas nguing atuh Kang ngawing-ngawing. Ngamun ngojay teh nguing mah gayam batu terus ngerebek teu bisa nganjat deui Kang ngawing-ngawing. Madahal mah ngamun ngurang nguseup Kang. Make uceuk atuh teh, pake lasio. Nguseup mah kudu numpak parahu jeung di mana aya atuh parahu anu kuateun ditumpakan ku ateng. lain cik teh salah yeuh titingalian akang teh. Tu tinggal itu dina tonjolan batu karang belah ditu aya awewe nu ngajanteng nangtung teh tuh. Nya bet siga nu keur ngalamun deui. Nya tingali. Panetep Sirawing bet ningali aya jirim wanoja. Anu harita katingali nangtung dina tonjolan batu karang, awakna kasimbehan ku ombak anu nyurungkuy teu eureun-eureun nembragan batu karang nu dipatkeun nangtung ku manehna. Si Banteng Wulung ngareret kalabah tempat anu ditunjukkeun ku Sirawing. Bari ngantelkeun dampaleungeunna kana tarang siga nu serabeun. Waduh, bener nyidik-nyidik nganyang ombak ngaya lauk ngewehna meureunnan Kang ngawing-ngawing. Kang Awing ngatarik hate ku ngeta ngambewenya. Beja-beja ngangke ku ngawing ka Saraswati. Lain kitu teh. Be cilaka teh. Jelas rek ngagejeburkeun maneh tah wanoja teh. Bahaya ieu mah teh yeuh. Susu akang teh. Hai teh buru. Bener pisan. Dina waktu harita jelas katingali siga nu rek ngagejeburkeun maneh. Jan corelat, celeng Sirawing luncat lepas jeung cepetna keranan. Memang bener dugaan Sirawing, wanoja nu salila-lila ngajanteng nangtung dina tonjolan batu karang teh. Mangsa awakna beki doyong jelas rek ngagejeburkeun maneh kana lebah gulungan ombak. Tapi memeh jirimna si gulung ku ombak, Sirawing jirimna geus ngacorelat langsung nyamper badan eta wanoja. Kunaon Kunaon itu becalah kakiyo geuningan. Kunaon. Nah kalau karek ngagejeburkeun maneh, rek ngagejeburkeun karep kana gulungan ombak, kekelanan nyai ke. Sirawing mangku eta wanoja terus dibawa ka sisi basisir. Si Banteng Wulung kakara datang nyusul Sirawing anu geus leuwih ti heula tepi kadinya. Wanoja nu ditulungan ku Sirawing teh tetela boga keuritan beungeut anu geulis. Ngan temong semu pias sarta pangawakan pegang bajuna oge kucel beuteun narimbang kana kayan rupa. Kunaon abdi make ditulungan? Saha saira teh kisanak? Kunaon bet nulungan abdi, Kang? Tenang geula nyai.
Akang puguh kaget sababnya itu pagapuguh rek ngagejeburkeun maneh kana gulungan ombak. Bahaya. Lain heureui ombak laut mah nyai. Atuh jadi cundo caduk lauk meureunnan ke ngawanohkeun heula ye ngaran akang Sirawing. Hei, teu kudu murungkut kitu sieun kulur akang teu kudu. Eta nu siga buta dulur akang ngaranna Banteng Wulung alias Bargola. Ari nyai saha nu katelah teh? Abdi wasta Untari Kang. Saha? Untari. Sugan teh Utari. Lamun Utari mah pamajikanana Sugriwa dina wayang mah. Anakna Batara Indra, sadulur jeung Aswatama. Nya, bener teh Teng? Nganu bener ngatumancang nyakina wayang makang ngentong dinyalah-nyalakeun nyentong sieun nyai. Nguing mah moal neon-neon sing tenang we. Ngakang moal neon-neon nyai. Nyi Untari. Nyi Untari teh kunaon make jeung tega kana jiwa sorangeun make jeung rek ngagejeburkeun nyaneh kana gulungan ombak ku neon nyai. Siga nu bari keur ngalamun tadi teh nya sarta nyidem ka susah geuningan. Cik nyarita ka akeung. Sok nyarita. Kelebah ditutunya nu rada ieu. Hayu. Sirawing geus teu asa-asa nungtun Untari di bawah lempang neangan tempat nu lindung ieu. Si Banteng Wulung nuturkeun tukangeunana. Sanggeus naya tempat numerna, Sirawing diuk Untari oge sina emok gigireunana. Sirawing neruskeun deui caritaanana. Cik caritakeun ka akang. Kumaha pangna make jeung rek ngelasan maneh tega ka diri teh nyai? Untari neuteup anteb ka Sirawing, terus nyarita di lalaunan, jelas sorana oge dumareuda ngagambarkeun hate anu keur nyandangan langsa. Abdi teh izin selaras sama Kang Rawing. Neon. Ngan akang mamang lebarkeun be. Duh eta kagelisan salira nyai bet jadi henteu hegar jeung cahayaan lantaran kalimpudan kurasa kana langsaan. Nyadari cenang hate mah moal make ngunclungkeun maneh ka laut tangtuna oge meureunan bener teu? Memang telepat. Abdi pugusa tadi nama bingung anu teu manghitung-tung Kang Rawing. Numatak abdi milih nalasan diri ku cara micen maneh ka laut. Ngara bisa bungbas atawa bebas hate sarta jiwa abdi. Duh, nabet kieu atuh nasib diri kadar awak teh. Wah, nyarik deui ka ngawing-ngawing. Nyarik deui. Mun neon nyarik deui bae ngeuning Kang. Cicing atuh geus atuh Teng. Nyorik we. Geus puguh batur keur nyedih. Cicinganan. Sok teruskeun nya. Sok teruskeun dong make jeung asa-asa sabab dihenteuan teh oge urang teh kapan dulur. Bener teu? Sok we pikir bapa nyai lalaki, indung nyai awewe. Akang oge sarua boga bapa teh lalaki, boga indung awewe. Sanajan kakara tepung tetep urang teh dulur. Nyumadak entong asa-asa nyarita jeung akang mah. Bener eta teh ka ngawing-ngawing. Cenah bapa ka ngawing-ngawing panjalu. Ganteng sih teh. Sok newa-newa wae nya heueuh atuh mah nya aya bapa bikang. Nges cicing. Ka ngawing mah ngarti-ngarti wae euy. Nges cicing. Untari rada mesem ayeuna mamalah dina hatena nyarita kieu. Bagja pikeun diri aing malah teu disangka ti anggalna betepung jeung Sirawing geuningan. Nuhutkeun beja mah Sirawing teh jago pilih tanding. Jalma nu luhung elmuna sugan be atuh nya bisa nulungan kana kasusah jeung karudet aing. Muga-muga bener-bener Kang Rawing nya ngatur teh bener-bener rek nulunganana. Waktosna geuningan parantos teu nyekapan atuh cag urang cekapkeun dugi ka dewe heula atuh hatur nuhun permios.